Sujang! Sujang! Nya ka mananya? Budak teh di kamari teu balik-balik. Sujang, palang siang maneh teh. Kabur ti imah sia teh Sujang. Biasa nama moneka mamana teh bebejah heula ka emak sia teh Sujang. Geus sapoe maneh teh Sujang teu balik. Boas sia teh kausap korod ku Sujang. Cik urang tanyakeun ka barudak sugan we aya nu nempon. Neng Enjal. Neng Enjal. Nya, Mak. Ningali budak emas si Hanjat, Neng. Kamari mah nempo keur gatrik di lapang poli. Tapi nah, we balik ti kamari si Hanjat teh nya. Teu balik kitu, Mak. Nyata henteu, Neng. Nya ka mana eta teh sia teh Sujang? Sok nyar-nyar pika hariwangeun wae, Emak. Dicarekan ku emak meureun nya. Tara Neng Enjal, mama tara nyarekan si Hanjat. Maknya calon artis ku emak kudu dicarekan. Oh nya Mak, kade leungit atuh mah. Heueuh eta anu dipika hariwang ku emak teh. Cing hayang nyaho tanyakeun ka barudak nu di lapang, Mak. Nah sok ka lapang si Hanjat kitu. Osok marak adu kaleci. Heuh cik urang teh atuh ku emak ka lapang. Sujang sia teh sok rupa-rupa wae. Kasihan si emak, Bo. Man kamana-mana euy kot gaya kitu. Euy keren. Euy siga artis euy. Oh, ciga bintang film. Aing gitu loh. Gitu. Urang lamun bubuan, urang anggur. Mana naon, Min? Urang strawberry. Urang melon. Urang ganas. Hari urang naonnya? Mana cau kulutu? Ajis. Cowok playboy sebut cowok kulutuk. Yang mana yang disebut naon? Aing mau cowok mulik ya kieu oge. Barudak. Nempo anak emas si Hanjat tak? Duka mah. Ai kamari nempo teu? Kamari mah aya mah keur ngadu kaleci. Kalau sekarang nggak tahu mak. Kamana atuh maneh teh Hanjat? Karunya bisi emak bet bingung gitu. Nya ka mananya budakna? Kapan biaranya? Hani itu si mana yang saha? Buka atuh. Neng. Nempo budak emas si Hanjat teu? Duka mah teninggal. Ya udah, terima kasih. Sama-sama. Ah itu Teh Elsa. Angel. Teh Elsa mau kemana? Teh Elsa di piwarang mama ke warung. Orang main gambar deui yuk. Hayu tapi Teh Elsa ke warung nya. Oke Teh, aku tunggu di tempat biasa. Sip. Mantap nih euy. Tinggal penampilan kini Elsa sikat aja yo. Tunggu aku Elsa. Aku akan datang menemui. Aku Sumerah. Emang aku ditakdirkan hanya untuk ini. Tunggu. Iya kan? Elsa buah hati akang. Mustika di pawenangan. Tinggal ieu gaya akang. Kumaha menurut Neng Elsa? Saya Kang. Terang akang ngagaya kieu Kang saha? Duka Kang. Ini akang lakukan untuk Neng Elsa soal. Oh, Kok cuman doang sih? maaf Kang Ngadi bikin piwarang pas mama. Mangga Kang.
Kenapa kamu tidak pernah mengerti aku, Elsa? Kenapa kamu tidak melihat sisi kegantenganku ini? Sujang, atuh maneh teh ka mana Sujang? Ari ieu kertas naon? Mak, hampura Ujang ini tuh bebeja ke emak. Ujang terkuat nandangan ka era ku kajadian kamari, mak. Baru Ujang geus pede sugan teh nangan Ujang. Aipek teh si horeng uci. Ujang nyeri hate, mak. Ujang rek memperbaiki diri Ujang heula, mak. Ujang hayang niiskeun pikiran. Tapi Ujang ge moal lila, mak. Bakal balik deui ka emak. Tong harewang ka Ujang, mak. Sujang, Ujang, tega ka nah mana teh bet init Sujang. Padahal mah kembahe pira kitu-kitu wae ge. Padahal mah Sujang awewe teh loba keneh. Hayang awewe nu kumaha. Kumaha dipangmeletkeun hayang pelet naon sia Sujang. Di mama dek pelet apu, dek pelet ngelelep, ayah di mama sia Sujang. Mama teu kuat, kudu ditinggalkeun ku maneh mah. Keur mah mata ditinggalkan ku bapa maneh si terekel. Terus ku ake maneh si galacang. Nyeri keneh hati mate sudah. Kari-kari ayeuna ditinggalkan ku maneh. Paehan mate Ujang, paehan mate geus teu sanggup. Kudu hirup kieu mah Ujang paehan. Mananya si Teh Elsa teh can ka dieu wae. Angel. Teteh sok cari ka dieu. Atuh sok bade ngadu gambar kumaha. Seperti biasa bang-bangan. Oh nya atuh sok siapa yuk? Tessa apa teh si Manois keur sedih. Emang sedih kunaon Angel? Kan si Kang Hajat kabur. Ah si Kang Hajat kabur? Ulu meni kaget bingit. Nona dari Angel ah. Nah emang kunaon si Kang Hajat make kabur? Nyadu kabi oge tapal teh. Emang si Iraha sih kaburna? Cuk Manois mati kamari. Alah kemana atuh nih si Kang Hajat teh? Oh si Angel ih. Duh, ya sama geus kitu. Pipin oge meni gemoy. Kenaon eta si Bib aku? Ngomong bari seseringan gitu. Jailan ku aja sia. Keur naon sia? Ambuan ngaruruas sia. Kajidan gitu. Kenaon maneh? Bib aku tolok ninggalian imah batu. Aduh, sia mah kepo. Ih, maneh kikituan wae. Wah, maneh nempuan bebeb urang nya, si Elsa. Hah, bebeb? Heeh, nah gitu. Tah bebeb neng Elsa mah. Duh,
tah si kriep apu ngaku deh. Ini kayak tuh temen-temen Neng Elsa. Ah, embung. Sok-sok bisa diberi iya ya. Saingan yang sehat dong. Aduh, ngajak saingan si kriep apu. Mal menang, mana ngajak saingan ke orang mah. Kita lihat aja nanti. Kalahkah nang tang si Uman. Orang buktikan saha panggelana menangkan Neng Elsa. Ayeuna jangan sabaraha sih teh. Duka sekedap diki juga na asar. Neng Elsa bikin manis gitu. Tinggal gelis kan ngadu gambar mah. Gadona nok sapotong. Kulitna hijau carulang. Bibirna berem-berem ati. Saha itu teh ciga aya nu ngintip kitu. Anu ngintip naon Angel? Ciga aya nu ngintip sia teh. Cing tinggal ku Angel saha eta? Sahanya? Saha sih Angel? Tuh teh tapi teu aya sasaha. Ah eta mah tinggalin Angel meureun. Bener teh, biar asa aya nu ngintip. Entos urang teraskeun deui yuk mainna. Aduh, hampir deh kapangi. Aduh, buknanya dihadai gitu, tersalah orang buku kan Neng Elsa. Duh, jadi yang buru-buru menangkan Neng Elsa. Tapi yakin hati mah, karena nanti bogohun ke Uwi. Tapi cigana eraeun manehna ngomongna. Adeuy. Naon setting ngeruaskeun? Ongkoh ulah nong Neng Elsa. Sanu noong setting. Aing mah ka dieu tadi jam tangan murang. Ada boga jam tangan ada. Aduh eta kasebelah nu yang sering gitu. Jangankan jam tangan, aing jam badan boga. Gaya euy gaya. Kalah ngalonyeng eta si kriep apu.